Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-muridku kelas 3? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan mugia orang dipasihan kesehatan sareng kesabaran ya. Dugi ka ayeuna urang can tiasa lebet ka sakola ngan saukur diajarna PJJ ya, pelajaran jarak jauh atau belajarna daring ya. Oke. Ayeuna siapkeun bukuna bahasa Sunda, orang diajar ayeuna di buku paket ya. Siapkeun buku paket jeung kamus bahasa Sunda ya. Jadi siapkan buku paket sama buku kamus ya. Nah, untuk materi hari ini kita belajar di buku paket. Baru ya, kita belajar di buku paket itu di halaman awal ya, di bab 1. Nah, di bab 1 anu judulna mikaheman sasatoan jeung tutumbuhan ya. Nah, jadi buka di halaman 2 ya. Nah, di halaman 2 aya paninten basa ya. Nah, bagian A ayeuna urang regepkeun, perhatikeun. Coba ditingali atau dilihat buka paketnya. Ayeuna urang ngaregepkeun tembang. Tembangna make pupuh pucung pek regepkeun sing saregep. Nah ya, jadi ayeuna urang diajar masalah pupuh pucung ya. Nah, naon sih pupuh pucung teh? Nyata pupuh pucung itu artinya, pupuh itu artinya lagu ya. Pucung itu adalah lagu yang menggambarkan ya. Jadi pupuh pucung itu lagu yang menggambarkan perasaan marah atau kesal ya. Jadi perasaan marah atau kesal dengan diri sendiri karena tidak sejalan dengan batin. Nah ya, bisa dicari di Google ya, apa arti pupuh pucung ya. Jadi pupuh pucung itu artinya pupuh yang menggambarkan perasaan marah atau kesal dengan diri sendiri karena tidak sejalan dengan batin ya. Itu artinya pupuh pucung ya. Nah, di buku paket jadinya aya judul pupuh pucung ya. Nah, lutung buntung luncat kana tunggul gintung, monyet loreng lepas luncat kana pager dengdek, bajing kuning jaralang jabelang buntutna, hayu batur urang diajar sing suhud, ulah lalaura bisik engke henteu naek, batur seuri urang samagrukna langsa. Nah eta ya, jadi eta lagamna ya. Nah, ieu nyaritakeun urang ulah males diajar ya. Jadi lagu ini kita itu jangan sampai males belajar. Kalau kita males belajar nantinya tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas, nah teman-teman kita ketawa, kitanya sedih ya. Masa teman kita naik kelas ke kelas 4, masa kitanya diem aja, masih diem di kelas 3. Gimana perasaan kita ya. Jadi mulai hari ini kita harus rajin belajar ya. Jangan sampai malas. Walaupun belajar kita hari ini belajarnya jarak jauh ya. Jadi ulah ngedul ya. Jadi ulah malas diajarna ya. Senajan orang diajar PJJ, pelajaran jarak jauh atau belajar daring ya. Ayeuna mah wayahna we urang PJJ, insyaallah ke pamitos wabahna tos teu aya, insyaallah urang lebet sakola bisa ngariung deui jeung babaturan,
bisa belajar jeung guru ya, bisa kapendak jeung wali kelas jeung guru-guru ya. Nah di bawahna aya kamus alit. Nah di bawah di handapna aya kamus alit. Kahiji awak itu bisa dibaca ya. Awak itu artinya badan, lutung itu kera, buntung itu putus, luncat itu lompat, tunggul itu pangkal pohon ya. Sok aya kan tunggul tatangkalan ya, sok misalkan orang nuju mapah atau kita lagi berjalan gudubruk we ya. Atau tunggul ya, gintung sejenis pohon, lepas itu lepas, pagar itu pagar, dengdek itu miring, bajing itu adalah tupai ya. Jalarang itu artinya tupai raksasa, belang artinya loreng, buntutna itu ekor, suhud itu rajin ya. Lalawara itu kelalaian, bisi kalau, batur itu orang lain, seri itu tertawa, nalangsa itu sedih ya. Nah ayeuna orang dilanjut ke halaman 3. Di halaman 3 aya anu bagian B ngajawab pananya ya, jawab pananya. Nah, iya ya. Ieu anu dikerjakeun ieu bagian B hungkul. Ngajawab pananya ya. Bagian B ngajawab pananya ti nomor 1 dugi ka nomor 5 itu ya. Bagian C na ulah dikerjakeun, orang teraskeun di halaman 4 ya. Di halaman 4 aya panyungsi basa. Nah bagian A mika harti kecap asal. Habis acan ke halaman 4, di halaman 2 ngartos can. Mudah-mudahan pada ngerti ya apa itu pupuh pucung. Terus tugasnya dikerjakan di halaman 3 bagian pancen hidup ya. Ulah pancen babarengan, aman pami pancen babarengan mah eta artina pancen kelompok. Nah, di halaman 4 jadi aya contoh di handap ieu aya sababaraha kecap, eta kecap teh boga 3 atawa 4 suku kata. Nah ya, tingali contohna. Nah aya contoh kuda, jamun dipisah jadi kuda. Kalimat kecap kalimatna Usman keur maraban kuda. Nu kalimat contoh kedua kecapna tiwu. Nah, kecap kalimahna barudak kelas 3 keur malak tiwu di pipir sakola. Nah itu ya. Terus pancen hidupna dikerjakeun pigawe kawas contoh salin dina buku pancen ya. Jadi tugas pancen hidupna dikerjakeunna di buku tulis ya. Nah aya 2 pancena ya, bagian A. Nah, aya nomor, aya genep nomor ditambah jeung ieu jadi 10 nomor. Terus bagian B mikaweruh kalimat basajan. Nah, jadi bagian B ieu nyusun kalimat. Nah, nyusun kalimat ya. Tingali contohna. Meuli buku Tanjung. Tanjung meuli buku ya. Tanjung itu nami orang. Kalimat 2na dongeng Pais maca ya. Jadi Pais maca dongeng. Nah kerjakeun pancen hidupna ya. Tah di nomor 1 2 3 4 dugi ka halaman 6. Nah eta ya. Nah cekap ti Bapak eta ya tugasna. Jadi tugasna itu halaman 3 pancen hidup, terus ditambah halaman 4. Nah iya
Nah, ya. Pancen hidup terus sama ini ya, halaman 5 sampai halaman 6. Sampai sini aja. Yang ininya nggak usah, ini aja. Ya. Cukup dari Bapak. Itu aja sampai di sini belajarnya. Insya Allah minggu depan kita sambung sebelum menghadapi PTS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.